Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawarigi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana nu teu damang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haturan baraya kaum dangu tepang dangu deui sareng simkuring Kisukma alias Mang Maman ti Lemacai Kampung Sukatengah. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel simkuring. Anu nuju calikna sing marana calikna, anu nuju ngagoler sing marana ngagolerna ngarehatkeun kana gajape. Bari ngadangukeun dongeng simkuring teh sing marana kana pangdanguna sareng sing marana kana manahna. Ibu-ibu anu nuju nyeuseuh gegero ngapel segala rupi pacabakan anu teu aya beakna mugi sing di jantenkeun ibadah anu agung. Bapa-bapana anu nuju ketra-ketro katana pinuju pacabakan sejenna mugia dilungsur langsarkeun kana urusanana anu dipadamelan di konveksian di pabrik di kantoran di mana wae ayana sing lungsur langsar kana padamelanana. Nu di perjalanan sing salamet di perjalanana dugi ka bumina masing-masing atanapi dugi ka tujuana masing-masing. Baraya sadayana kaum dangu Mang Maman teh di dieu bade midangkeun dongeng anu judulna Disampakeun Batu Nisan. Nu dikarang ku Bapak S. Sapaka anu digarap deui ku simkuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Cianjur teh kota leutik tapi resik, caina curcor bersih. Ari pribumina saromea bubuhan pada nyalantri. Kaciri saban kampung aya tajuk tempat salat ibadah. Kalereun kota Cianjur aya jalan ngembat nu disarebut jalan Cikalong Wetan. Kenca katuhunana pinuh ku sawah jeung pasir-pasir. Ali pilemburanana ngagarunduk ka tempo suhunanana manirentul. Pomo lembur nu aya di mumunggang pasir mah katempona teh nyeng celak ting ngarencelo. Malah aya hiji lembur di mumunggang eta pasir ngaranna teh lembur Cipanghalang. Pribumina henteu loba ngan ukur 5 suhunan. Itu ge imah barutut katambah jarawuh deui jeung tatangga teh. Ari imah nupang bututna bogana indung Suryani, bilikna cararang sarta loba nu molongo bisa asup peureub kawasna mah. Kitu deui hateupna ku daun eurih. Harita Suryani keur ceurik ngaguk-guk, semu nu nyeri pisan
Sanggeus lila yeup teu kadenge sorana teh ngan tinggal sisi dueunana bae manehna nyusutan Cipanon ku tungtung baju. Hatena sedih pinuh ku rupa-rupa katunggaraan. Ade ngareret ka indungna gabrug ngarangkul nging ceurik deui bari ngomong dumareda. Aduh emah, ampun teluas abdi teh ari kedah ngantunkeun emak mah. Saha tungke nu bakal ngurus ka emak? Kumaha upami emak teu damang? Ihwal ti abdi apana nu kedah ngajagi emak teh? Indungna ngadenge omong anakna kitu teh beureubeui deui Cipanonna ngalembereh sarta jawabna. Dedeh teuing anaking, najan emak ge sarua jeung anak embung papisah, hayang riung mung pulung, bage dahar bage henteu, ari ngahiji mah apan ku urang kadeuleu, tapi urang kudu sadar geulis, da geus eueuh jalan deui, iwal ti ninggalkeun kampung, ngara urang ti brak pikir teu diganggu popotongan boh ti beurang boh ti peuting. Dapat tilasan Nyai mah geus milih jalan mungkir. Jalma teu umum jeung batur, kawas nu teu boga rabi, wani baha ka nagara jeung gorombolan ngahiji, karesepna rumpak gerampok jauh tina welas asih. Malah basa Nyai ngajuru, ti peuting manehna datang, tapi henteu barang bawa mung. Urang mah atuh mawa kadaharan, kirang bara mawa samping keur salin teh, ieu mah kalah sesentak menta beas, menta dahar. Ari teu nyampak teh, ludeung pisan kami toha teh nyabokan, padahal urang oge can dalahar, da puguh eueuh nu usaha. Emak geuring ari Nyai apan nombro, emak kacida atohna Nyai diserahkeun teh, najan urang keur orokan oge, keun bae entong dipikiran. Anggur jung sampeurkeun lanceuk Nyai di Bandung, keur pancrekan mah da buruk-buruk oge papanjati. Piraku kadulur teu ngaku, peku emak didoakeun sing manggih kamulyaan geulis. Sing cager bager ulah manggih kaperihan deui. Tobat emak, abdi mah bingung, asa teu puguh pikir cicing wae di dieu lepat atuh mios oge lepat deui. Mana atuh nu kedah dipilih ku abdi teh emak. Teu nyingkah sieun ku popotongan, nyingkah di dieu. Aduh ampun emak, teu kiat kedah pisah sareng emak mah. Ceuk Suryani nyelang nyusutan Cipanon, ok deui neruskeun ngomongna. Emak, di dieu abdi dipaksa ku popotongan teh kudu milu ka leuweung, bari ngancam nyulik segala rupa. Abdi teh panteg ku embung emak. Cua pisan ke salaki teh, komo ayeuna tos nalak. Da upami teuras ku emak mah, abdi teh tos nyingkah emak. Abdi ayeuna saur emak abdi kedah ka Bandung. Mangga abdi ngiringan, tapi hoyong sareng emak supados abdi teu melanggantunkeun sepuh. Margi emak teh tos ripuh moal kiat leumpang tebih. Komo deui ngalasuluh sanajan tandur ngarambet oge tos mopo apan.
Taku kitu hariwangna abdi teh emak. Ceuk Suryani sajaroni ngomong teh teu boleh ceurik. Dadah teuing gelis anak emak. Suryani, Nyai mah bagja jadi awewe teh. Nyaah ka indung emung pajau. Dibelaan ceurik ngabangingig sapeda emak geus ripuh. Gentong dipake kamelang emak mah Nyai. Ulah poho kana diri lantarannya kakolot emak mah geus nini-nini tereh dikubur. Umur emak moal lila. Geus karasana ku emak. Papa maneh geus cunggelik nungguan di alam akhir. Nu jadi pikiran emak. Deui iwal ti Nyai. Hayang Nyai maju. Sing gancang deui jodohan ka lalaki nu sajati. Ngan kade engke di ditu Nyai. Ulah kagoda ku iblisnya. Kabawakeun ku dahuan anu pagawenana tukang ngampihan awewe. Teu paya-paya nu alus. Mung manggih nu camperenik. Henteu deungeun teu baraya. Terus bae dikurihit supaya bejad imana. Tah Nyai, mah ulah kitu. Masing kuat nahan uji. Ulah kabawakeun setan. Sing ngeungeut ka nu ngajuga. Nu ngajaring beurang peuting. Jalankeun nu lima waktunya. Ceung omat ulah elo dan nyieun pibahayaeun diri. Biasana kasalahan mah karasana teh sok dipandeuri. Jung Nyai raidit beungpeung isuk keneh. Tah buntelan popok budak bawa keur tilam cikiihna. Tah duit 200 keur ongkos mah lumayan. Eta oge ladang beas. Ari sanggup mah saeutik keur sanggup poe teh. Tapi lumayan. Baheum-baheumeun tambah salatri. Ngadenge papatah indung teh Gabrug Suryani ngarangkul nyuuh kana lahunanana. Sanggeus nyuman suku indungna terus cengkat panona barintit sarta pok nyarita dumarada. Emak, hapuntenna abdi hapunten sareng doakeun deui emak. Abdi sing salamet sing dugi ka Bandung. Sing tepang sareng Ceuk Titi. Sareng ridoeun ngampihan abdi sarta pun anak. Sanggeus munjungan regeyeung anakna di ais. Hari buntelan popok budak di jingjing. Pok ngomong bari ingsrek-ingsrekan. Emak, permios. Mugi sing enggal tepang deui. Indungna ungge curucut bae cipanona teu karasa. Hari Suryani tungkul bae lempang nate. Beungeutna alum semu sedih. Pikir baluweung rarasaan teu paruguh. Kumaha sarta pasawahan geus kaliwat. Malah harita geus tepi ka jalan aspal. Reug Suryani eureun terus ngiuhan handapeun tangkal kanari bari neuteup ka lemburna. Breh kumanehna kacipta indungna keur ceurik. Berebei wae cipanona bijil. Gauk teu puguh-puguh ceurik. Bari ngagalentor nyiuman anakna nu sare tibra. Keur jongjon ngalamun ngumbar ka waas. Lar aya sado ngaliwat.
Manehna kakara inget yen harita teh rek nyaba terus sado dieureunkeun omongna. Abdi numpang ka Cianjur, Pak. Mugi Bapak kersa ngajajabkeun dugi ka tempat beus. Margi abdi bade ka Bandung. Aya keneh kitu beusna, Pak. Sado teh reug eureun pok pakusir ngajawab. Henteunan, aya keneh mah Nyai. Enggal atuh bisi kaporotan. Nyi Suryani gancang unggah gek diuk. Sajoroning sado maju baralem wae eueuh nu nyuara. Malah anak namah maninga gebra sarena teh henteu rungsing kawas ngajurung laku. Pakusir teh kawas watireun nempo kaayaan Suryani kitu. Ok wae nanya, "Bade kasahan ka Bandung teh Nyai? Bade nganjang atana pingali. Pasawang ku bapa mah Nyai teh nuju Tunggara. Alumuyung semu bingung. Kadurug-durug nyanyandak orok. Amana ari ramana?" Ari Suryani ditanya ku pakusir teh kalah ngeluk tungkul. Ceuk pamikirna lamun ngabohong salah da Gusti Allah mah uninga. Didinya derek-dek wae nyaritakeun lalakonna anu pinuh ku sagala katunggaraan. Nyaritana ngelendut bari eureun-eureunan diselang ku nyusutan cimata. Pakusir merenggut kabawakeun sedih. Panona kekereuceuman rambisak ku piceurikeun. Ari ti corona peupeureudeyan. Dalamun teu rasku kakolotan mah pasti milu ceurik. Hadena harita geus tepi ka satamplat. Atuh pok pakusir ngomong, "Geus Nyai, tong ceurik. Wayahna wae sing tawekal anak king. Tah beus nu ieu nu ka Bandung deh. Jung geura naek sing adi-adi." Suryani turun tina sado. Rinanya ka pakusir sabaraha ongkosna sado. Sarta ngasongkeun duit. Ari ku pakusir teu ditarima malah omongna, "Entong Nyai, kok bae keur beukeul ka Bandung. Lumayan saeutik oge. Da puguh gede mah eueuh lantaran bapa karek kaluar nambanganana." Suryani ngadenge pakusir teh lain atoh, tapi kalah sedih lantaran geuning aya keneh jelema nu haat. Sajabati indungna teh pok wae ngajawab, Hatur nuhun Bapak. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci males kasehan Bapak. Abdi tumarima ti lahir dugi ka batin. Didinya Suryani unggah kana beus gek diuk. Di tengah-tengah lantaran di sisi mah bisi budak asup angin. Acida hari wangeunana lamun anakna gering di panyabaan teh. Nu tarumpak beuki loba, malah harita geus pinuh. Kondektur mencet bel. Kirining disada, supirna tarapti ngadenge sora bel teh. Mesina dijalankeun terus berangkat. Tatangkalan nu kaliwat kawas udag-udagan, pasawahan mayakpak,
parena geus semu koneng. Ari jalan nanjak mudun, mapai jurang nulung kawing, matak aringgis nu nempo. Suryani gawena teh ngalamun wae, mikiran nasibna awak. Lamun geus datang ka Bandung, sok sieun lanceukna henteu kapanggih atawa kumaha onam. Lantaran tahun-tahun can papanggih. Pikeun nu resep pelesir mah geus moal hese neangan lantaran moal aya nu bireuk ka kampung Hegar manah mah tempat nu geus kakoncara, loba anu ngajurug-jug tinu jauh carundug tinu anggang daratang. Ngahaja daratang teh ngadon pelesir, darang dan panggandang-gandang, lebar kawasna lamun teu ulin ka dinya teh lantaran geus jadi panyabaan salarea. Kampung Hegar keur ngabang-brangkeun hate, ayana teh kiduleun kota Bandung. Ari nu diarung si imahna Pa Otong anu ku sararea di Pibapa. Pangawakan Pa Otong teh jangkung gede nu matak dipiserap, rupana galak sarta babarian nafsu. Adatna teh teu payaan, sahaok kadua gaplok. Harita Pa Otong ngadadak diuk dina korsi, awas eueuh kasusah, bubuhan sagala nyampak eueuh kakuranganana. Katurug-turug disanding kunu gareulis deui nyaeta anak buahna. Teu udu garumelis anak buahna teh, ieu aing pangayana. Pedah marake baju nu arendah disaramping 3 nagri, ari selop ting gurilap sarta ting kalepus udud, semu nikmateun pisan. Ari pamajikanana Pa Otong ngaranna teh Nyi Titi. Didinya jadi amihna tukang nyekel keuangan lamun barudakna meunang tamu nya diatur ku manehna. Harita teh barudakna keur ngariung, bare jongjon sempal guyon semu galumbira, cikikik seuserian. Keur kitu jol aya awewe ngais orok sarta pupuntenan omongna. Punten, bade tumaros dupi bumina Ceu Titi istrina Pa Otong teh nu mana? Ari Nyai ti mana? Ceuk nu ditanya. Abdi teh ti Cianjur, sejana pangan Ceu Titi wartosna mah bumina di kampung Hegar mana. Keur kitu torojol pamajikan Pa Otong kaluar, baranggok nempo Suryani. Nah ari gorowok teh bari ngarontok, Adi aing datang. Nah Nyai meni ngempleng teu embol-embol. Kamana wae Nyai teh? Suryani teu nembalan, kalah segeruk ceurik bakating ku bunga. Kesangka geuning lanceukna teh sakitu sonoeunana, mani ngarangkul sarta ngagalekan. Nyai teu nyana, ece teh bakal panggih deui jeung dulur. Bareto basa Nyai ditinggalkeun ku cece teh budak kene. Ari ayeuna panggih geus boga anak, hadena wae cece teu poho deui. Ceu, abdi pangdongkap ka dieu. Sejak titip diri sangsang badan, mugi cece sing hawatos ka abdi. Keur ngampihan abdi sareng pun anak. Ceuk Suryani ngomongna dumareda
Dedeh teuing Suryani, teu kudu nyarita kitu. Da ti Bareto oge cece mah hayang ngahiji ngan ama teu panujueun ka Kang Otong. Peda Kang Otong ngukut wa awewe tuna susila. Akibatna tepi ka urang papisah kakara papanggih deui ayeuna. Nah atuh ama teu dibawa ku Nyai, ulah sok ninggalkeun kolot Nyai, watir. Ari Nyai iraha boga salaki, nah atuh teu ngabejaan ka cece. Ceuk Nyi Titi bari netep ka Nyi Suryani. Suryani gancang ngawalon. Hapunten bae ce, leres abdi tetos kawin, nanging dikusruk wae da puguh lieu eueuh, ragap teu aya. Aya kada 2 tahunna abdi kumaula ka salaki teh, tepi kagaduh budak lalaki hiji. Karek sabulan umurna oge, tah ieu pun anak teh mani anteng. Sumirat wasdana teh ce, hari lembur ayeuna teh nuju weurit, upami siang sursah milari kipayah. Ari wengi hariwang pisan wireh durdor nu keur silih bedil, margi seueur gorombolan. Malah abdi oge bis-bisan pegar umur, margi pun lanceuk mentas jadi gorombolan. Ari abdi diajak teu daek, atuh puguh wae sajabana ti ka abdi nyerahkeun teh diimplik-implikan mun teu au milu ka leuweung rek diculik cenah. Atuh puguh wae ce, saban wengi teu weleh ringgis. Ari aya nu geblag-geblig di pipir sok gebeg reuas, sok sieun aya itu ieu. Nu mawi abdi ayeuna ka dieu teh etang-etang ngungsi. Abdi wantun sumalondo ka cece, pedah dulur hiji-hijina mung cece. Pikeun abdi titip diri sang badan, mugi-mugi wae cece miwah Kang Otong ridho kacicingan ku abdi. Ceuk Suryani bari ceru bari terus ngadadarkeun kasangsaraan hirup ti baheula tepi ka waktu harita dibarengan ku cimata rembay. Paotong ngarahuhu mandear semu watireun pisan ka adi beuteungna teh bari dumaredapok ngomong. Wah, kutanyai teh ngarandapan kasangsaraan. Dedeh teuing dulur akang tepi ka kitu. Nah lain ti Bareto atuh. Kahayang akang teh jol ka dieu da moal disaha-saha. Sanajan ayeuna oge geus wae di dieu. Bage dahar bage henteu ge suka ati ari ngariung mah. Rek silih belaan teh jeung saha atuh. Heuh, asa kabina-bina teuing hirup teh kawas nu teu boga dulur. Sakitu kokoro nyoso teh, caricing wae lain ka dieu. Coba eta baju mani geus pinuh ku kerod, katambah rerenyah deui, dipakena ge arateu moal geunah. Jung anggur garam mandi disalin kadinya pek. Pake pakean cece, pilih hayang nu mana boh baju boh samping oge da loba. Kadiekeun budak mah urang ais ku cece. Ceuk Titi bari regeyeung mangku budak. Jadinya Suryani terus kacai wae pikeun awewe anu karek datang di kampung mah matak betah mandi di dinya teh lantaran sagala nyampak kayaning odol, sikat gigi, sabun seungit sarta anduk geus nyampak mani bodas bersih. Atuh mani lila nyeka awakna teh
ngosokan daki nuhurik dina badana tepi ka bersih. Diangir supaya leungit bauna. Itu deui huntuna maning ngaborelak jadi bodas ayeuna mah. Tas dicai terus nyampeurkeun lanceukna. Atuh baranggok oge nyititi mani olohok. Da sidik atuh adina teh geulis. Beda jeung tadi basa kakara datang. Caca kancang dandan sakitu alusna. Komo mun geus make meureun. Geus, geuning Suryani, geulis nyai teh. Salaki nyai mah bodohan teu nyahoeun di rupa. Kaya ka nyai wani nyerahkeun samarukna meureun nu geulis teh nu bisa iirihilan. Lempang dangah gelungna jocong. Jung tuh dina lomari pakaian ece pake. Ceuk Nyi Titi Ari nunjuk ka kamarna. Suryani henteu ngajawab. Bus ka kamar lanceukna. Panto kamarna dipeundeutkeun. Sarta ditulakan ngarah jongjon meureun. Barang beres dangdana terus mukakeun panto. Na arigok pasarang grok jeung Pa Otong nu rek asup ka eta kamar. Pa Otong olohok mata simeuteun, mencrong ka Suryani teu ngiceup-ngiceup. Awakna ngajeungjeun kawas arca ngan hatena wae babacaan. Maca panyinglar panulak bala. Sapedah awewe nu bijil ti kamarna sakitu geulisna. Buajurig nyeliwuri setan milu mijah. Ari Suryani melong deui ka Pa Otong. Sangkaanana Pa Otong ngambek da panona mureleng. Pedah manehna asup ka kamarna teu permisi heula. Atuh pok wae ngomong. Punten wae Kang, mugi Akang ulah bendu. Abdi lebet ka kamar Akang henteu unjukan heula ka Akang. Margi dipeuy warangku Ceu Titi. Pa Otong seuri maning ngagagag. Kakara manehna inget horeng nu nangtung teh adi beuteungna. Pok wae ngajawab. Aduh Nyai, Akang teh kalinglap. Sugana Akang lain Nyai. Anas Akang babacaan. Sok sieun dedemit nu nyiliwuri. Rek ngaganggu rumah tangga. Haripek geuning adi Akang. Rumasa Akang kasulap panon kawas mata pada. Jung anggur ka hareup barang berangkeun ka susah teh. Da budak mah keur sare. Pas sosore tamu-tamu teh marudul. Maridang pengandang gandang. Meureun rek haliburan. Pikeun ngalubarkeun nafsu arulin gahegar manah. Ngajugjug imah Pa Otong. Nu kaceluk loba kukupu lalucu loba kembang nu laligar. Geus kitu kersana anu kawasa sanggeus aya Suryani. Pa Otong beuki kasohor malah nyebar ka mana-mana. Jadi omong balarea yen Pa Otong boga dulur geulisna ka bina-bina. Kana hanjakalna beut nyantri henteu beunang diheureuyan. Hese sanajan diolo kacida pisan pengkuhna. Kabeh pamuda teu mampu. Geus puguh kolot mah teu dilayanan. Adatna lindeuk japati. Cicing lamun dideuketan. Mun ngobrol saperluna. Lamun arek ditoel osok buru-buru nyingkah. Ngewaeun ka tukang lacur kawas musuh kabuyutan.
loba anu kaedanan lantaran teu dilayanan. Tungtungna teu datang deui darumasa meureun cau Ambon di korangan. Hihihi. Allah, lo lo. Hihihi. Aduh, 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 aduh. Aduh. Ih, sia teh ting pletok wae kana sirah. Bang teh sia. Heueuh baraya waktosna parantosep cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi anjing urang teraskeun deui hanca salajengna. Ngilap oge ka baraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina kada taranggana bag-bagan carita salajengna anu kumang maman diupload dina YouTube. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Baraya sadayana kaum dangu hapunten pisan tina kaluluputan kalepatan jeung kakiranganana ti Mang Maman. Mugi atuh aya pangampura ti sadayana. Mung sakitu wae ti Mang Maman teh, Mang Maman bade sejamitan sejawangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.